Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya sampurasun lijeng enjing maju ka siang sadayananya itu mugi dina kesehatan lahir tu mekaning batin. Alhamdulillah si kuring masih keneh di lembur ya nya. Nu posisina di Majalengka itu. Kuring enet di tempat wisata ya, nu di wisatana di daerah Hargalingga nya masih di tempat kuring keneh gitu. Ya kuring masih asup di tempat ya. Poskona tuh luar biasa barayanya itu kade ulin ka Majalengka kali ya mampir ka kuring tuh jadi jeung si jagur ya tingali kemana-mana ge mungeun make metik mah mungeun pokokna itu asupna gitu tingali murah tuh ngan 12.000 saurang nya kade tah hilap tuh tingali itu 12.000 pemandangan wah pokokna mah geus pokokna luar biasa sakitu heula ke disambung nih baraya lah. Oke baraya balik di kana channel Watere nya udah nggak sampai tujuan ya cuman mun pamajikan hayang minum jadinya orang teh kudu udah di dieu tuh yuk tinggal spot pemandangan yang sangat indah biasa luar biasa wih mau manggih baraya ini di kampung kuring di Majalengka tuh tinggal iya khusus tempat pangulinan ya rekreasi boga budakna bawa ka dieu pakai jalan-jalan ningali wah luar biasa sangat tuh Majalengka luar biasa ya dek jadi kuring yang udah ningali budak pemajikan sebenarnya kuring geus jarang ulin baraya gitu tapi karena geus boga budak enak mah jadi wayahna kuring teh kudu ulin gitu kudu mau jalan-jalan budak gitu tah kali-kali mah budak teh dibawa jalan-jalan bari ningali pemandangan wow pokoknya mah sangatnya luar biasa tuh ningali kacida luar biasa asup nanggingan 12.000 asli asupna murah sakitu mah kajangkau baraya gitu. Sok bawa anak pamajikan tinju pokokna mah kabeh jalan-jalan di dieu nya tuh tinggal sakitu we barayanya kuring bagan ngopi namanya yo assalamualaikum.